Kuring jeung emang aya maksud rek ngontrak imah di Padalarang. Kabeneran aya imah kontrakan di Desa Kertajaya Padalarang. Maksud ngontrak imah di daerah Padalarang teh tayalian keur tempat usaha, nyaeta keur tempat dagang. Kaparengan menang imah anu geus lila can aya anu nempatan, nyaeta can aya anu nyicingan, malah numutkeun anu ngontrakeun mah geus aya kana 5 tahunna eta imah teh can dieusian, malahan salila 5 tahun teh diantepkeun kosong. Nepikeun kanu boga imahna oge can pernah nyicingan deui eta imah. Nya sigana wae salila geus 5 tahun karek dicicingan ku kuring jeung nu jadi emang. Sok sanajan eta imah geus lila teu dicicingan, tapi katinggalina ku kuring mah eta imah teh menira resi siga aya nu nyicingan. Biasana oge lamun imah diculkeun teu dicicingan mah sok rada katinggali teu kaurus, kadang sok kalalotor atawa kararebul. Sok sanajan eta imah teu pati gede, tapi ari keur usaha mah cukup. Ngan kamar mandi masih keneh disatukangeun imah jeung rada lumayan anggang. Sajabati kitu disatukangeun imah teh aya pamakaman gede. Di tengah-tengah eta makam aya tangkal caringin anu jangkung tur jeung luhur. Sigana wae eta tangkal caringin teh geus lumayan kolot umurna. Ti mimiti poe kahiji kuring jeung nu jadi emang nempatan eta imah. Kadang sok aya hal-hal anu ngabalukarkeun matak muringkak bulu punuk. Malah lamun pareng peuting di kamar anu dipake tempat sare ku kuring teh sok katinggali siga aya makhluk anu ngadon cicing di juru kamar. Kadang sok sanajan katinggalingan saliwatan, tapi hal sarupa kitu teh ngabalukarkeun kuring sok tara bisa sare. Kuring oge terus merangan rasa kasieun, soalna lamun teu dipaksakeun bisa ngajadikeun hewagan kana usaha anu keur dipaju. Hal-hal anu matak nimbulkeun kasieun beuki lila teh kalakah beuki angot, malahan kajadian dina hiji peuting. Oge kuring sare ujug-ujug siak karasa aya hawa tiis kana punduk. Katambahan karasa keungna ku peuting eta mah sabab ti luareun imah teh kadenge aya sora anjing anu babaung. Atuh karasana ku kuring beuki angot ku rasa kasieun. Keur mah kuring di kamarengan sorangan, katambah di luar oge rupa-rupa dedengean. Malahan kadenge aya sora anu kokoet kana tembok ti saluareun kamar. Ngabandungan hal sarupa kitu mah sok sanajan tadi beurang kuring geus digawe, malahan awak oge karasa capek, tapi pituduheun teh jadi eueuh.
Awak jadi ngerasa hareudang, malah nepikeun kakesangan sok sanajan dina kaayaan penting. Kusabab sieun aya kajadian anu aneh. Nya kuring oge langsung kana kasur sarta ngagolerkeun awak. Basa kuring keur nangkarak bengkang dina kasur. Ujuk-ujuk karasa ranjang anu keur dipake ngagoler teh bet asa aya anu ngendek-ngendek. Malah beuki lila ranjang anu dipake ngagoler ku kuring teh karasa asa beuki tarik oyak-oyaganana. Harita kuring langsung luncat dina ranjang. Sanggeus kitu kuring karek inget yen kuring teh can ngalaksanakeun salat Isya. Keur ngaleungitkeun rasa karuwas, nya akhirna kuring ngalaksanakeun heula salat Isya. Teu kungsi sababaraha lila saberesna kuring salat, kuring rada ruas. Sabab di sisieun pangdiukan kuring ujug-ujug aya hileud hideung anu ngajelepeng. Eta hileud katinggali gedena leuwih gede ti hileud anu pernah katinggali ku kuring. Kusabab kuring oge ngarasa sieun ku hileud eta nya kuring ngagorowok minta tulung kan jadi emang. Mang, tolong mang, oi, mang, tulungan. Sugan teh naon? Hileud wae oge meuni sieun di dinya mah. Cing haling, urang ceumpal, urang beuleum geura. Eta hileud kudu jadi emang teh terus dicempal, dibawa keluar ti kamar. Malahan eta hileud teh kudu jadi emang teh langsung diduruk. Kuring mah ngan ukur ninggalikeun nu jadi peta emang anu ngaduruk hileud. Daru masa atuh kuring mah sieun pisan ku hileud teh. Waktu teu karasa nyerelek nyedek ka peuting. Keur mah tadi kuring ngarandapan ka sieun aya we dojaan teh. Beteung ujug-ujug karasa mules. Malahan rasa mules nanti teu bisa ditahan. Pang nama lamun kuring hayang kacai geus pasti we kudu kaluar ti jero imah. Kusabab kamar caina aya di luar. Tapi kusabab teu bisa ditahan, nyesok sanajan sieun oge kuring maksakeun kaluar ti imah rek muru ka kamar cai. Sababaraha meter lengkah tepi ka kamar cai. Pas di jajalaneun ka cai katinggali aya anu ngabedega jangkung gede. Eta awakna katinggali hideung. Beungeutna kacida pikasieunun. Eta makhluk katinggali jelas sok sanajan di tempat eta rada poek. Tinggali aya makhluk sarupa kitu mah hampir kuring balik deui tulus ngadon kacai teh. Tapi selang sababaraha menit eta makhluk anu ngabedega bari katinggali jangkung badag teh paleungit tina titinggalian kuring. Ya kusabab hayang kacai geus teu bisa ditahan, sok sanajan masih kene sieun ku makhluk anu nembongan dieu. Kuring oge langsung asup ka jero kamar cai bari rempodan. Basa keur kuring aya di jero kamar cai, HP anu disakuan ku kuring teh disada. Ngan menjadi aneh keur kuring, padahal HP teh di pareuman, tapi nah bet disada. Jeung deui nu leuwih aneh keur kuring, sora anu kadengi tina HP kuring teh sora budak
orok anu cerik. Atuh kuring gura-giru keluar ti kamar cai. Dasar adik kersieun mah pantok kamar cai teh jadi hese dibuka. Kasian beuki angot. Sabab anu tadi ngabedegang ngahalangan jajalaneun teh bet aya di tukangan sareretan aya di kamar cai. Atuh keur kuring beuki ngarasa sieun. Nuntungna wae akhirna pantok kamar cai oge bisa dibuka. Sanggeus pantok kamar cai muka teu anta para kuring langsung lumpat. Kuring muru nyamperkeun emang anu masih keneh aya di warung. Tapi kuring oge ngerasa heran sabab emang anu rek dipeta tulung ku kuring teh keur nyempot di juru warung. Malahan ku datangna kuring anu satengah lumpat nyamperkeun ka manehna. Manehna oge siga anu reuwas pisan. Katinggali tegerna emang sanggeus ningali yen anu datang teh kuring. Sing horeng si emang oge harita teh keur ngarasa sieun. Kusabab tadi si emang teh ningali di jero imah aya sira awewe anu gugulutukan bari eta sirah teh geus kabulen ku buuk. Si emang sanggeus ningali aya sirah anu gugulutukan teh tuluy aya nini-nini anu nyamperkeun ngadeuketan. Beungeutna anu geus peot katinggalina pias semut aya getihan. Malahan eta nini-nini teh siga anu hayang nepikeun omongan kanu jadi emang. Harita tuani cicing di jero imah. Akhirna kuring jeung nu jadi emang ngadon caricing di luar imah. Keur kitu aya dua urang hansip anu keur ngaronda nyamperkeun ka kuring duaan. Nya harita mah kuring jeung nu jadi emang teh menta dibaturan ku eta hansip. Malahan kajadian anu kaalaman ku kuring jeung nu jadi emang teh aya hubunganana jeung anu tadina boga eta imah. Kajadian sababaraha taun ka tukang pamajikan anu boga imah teh dipaehan malahan dipencit nepikeun ka buntung sirahna. Sanggeus maehan pamajikan manehna oge langsung bunuh diri. Manehna kagantung maneh di eta imah nepikeun ka maotna.